Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'alau kadar ieu cek Kangjeng Nabi, hei kafir-kafir kadar ieu. Seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaula bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Ayat sabaraha Ahmad? Ayat 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami aya ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran? Kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae, ulah sok make Uzza, Manat, Lata. Kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana. Gaib pangeran mah. Kami ge percaya aya pangeran teh. Ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu. Ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a, ulah musyrik. Nomor kadua wa bil walidaini ihsana. Ai asinu bil walidaini ihsan. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kadua kanikmatan teh ayana urang. Diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah. Tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi. Urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting. Nandean indung paparahuannya. Beres ti kelebu. Sorry sia. Nu mana nu ti kelebu? Tah, beres, ngandung. Apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna. Bayangkeun ku eta. Naek kana puyeng, naek kana ceuli tarorek, naek kana irung, naek kana bibir teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah, neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah, neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah, neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar. Deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung.
Di kondangan dia itu ulah lah cek bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kuku mah meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeuna. Kunaon gitu lantaran di dewe dihareup sakumaha jelema anu melendam dile di tukang geus bagusna. Nu jelas pan lain kitu. Nu jelas lain kitu deudeuh ka anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari geus 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantap embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakarak masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kurang keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah tapi kok jadi pikiran ulah urusan kakawasan Allah apa warinya ngabeten ngahejeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan tah mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeuh beki nyaah beki gede kuari terus bae di isangan di pandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh-deudeuhna ka anak sing ade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kurang gitu bongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang aya bapana kajeun kena dijebur nah emang kurang gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mungsi ngomong fokus kitu bang tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu kurang berat aduh lamun hayang nyao jati diri urang nyandung coba ge hayang nyao jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyawa aslinya orang setan berarti padahal eta kiai tetap ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyawa aslinya orang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bawa juri geledegan
Aduh, geus teu kuat pokona kudu jandung bagus. Di setan-setan di juri-juri urang asli da urang kanyahoan ku ari. Oh, berarti aing setan. Tah, maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Moal aya anggeus paeh bae eta geus. Nah, hiji Allah tusyriku bi syai'a. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur. Besi ngabahayakeun ka harta susah nemantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dia teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan. Emang kurang gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang. Bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum
Muhammad bejakeun ka para ku